Bismillahirrahmanirrahim. Jami'u ma utawi itu kumpulan obat. Mustasna kang den gawe utama apa bihi ma lumari di kadoyo melarat. Wa malan barang yurja kang den arep-arep cager lau kadoyo marit. Wa malan barang yuksa kang den pikawedi alaihi madarat inyatase marit. Kita bab martelakeun bubaran jelema geuring jeung perkara obat nu bisa nyageurkeun jeung kadahara nu bisa ngamodarkeun wa yusa alaihi jadi madara. Wa yulasan ilan dan riwayat saking sanad anna Rasulullah satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngandikan atau ibu utawi wangi-wangi iku nusratun ruqyah jampe. Halus wangi-wangi itu. Jadi terkudu di jampean ku sesenitan mah geus jadi ruqyah katanya. Kadi urang ruqyah we. Seseneukeun sesenitan. Ini geus di ruqyah beres. Tanggal-tanggal teh. Pancekan jeung Rasul ge ari sesenitan teh geus masuk jampe teh. Maka dukun sok beubeuleuman oge nepi ka sesenitan eta. Bari jampe-jampe teh aneh kan. Mata lamun rek jumpa jampe ieu nya. Kamar teh kudu sarereungit, Pak. Sanajan awak urang bau oge tuh kamar mah seungit, jangan jampe mah. Jadi teu diijabah doa wiridan urang ka Allah Taala ku jampe eta ku seungit eta geus jadi ruqyah jampe eta. Ieu mah doa teu dikabul. Da awakna sebul teh ya. Ngebara rau awakna deui karamani. Nya kamar tempat wiridana bau deui. Da tempat molor teh ya Allah ya Rabbi. Arek kumaha cageureunan jelema nu diubaranana. Warukubu lan utawi tumpak iku nusratun jampe keneh. Ruqyah ketumpak-ketumpakan teh, Pak. Tumpak naon euy? Tumpak motor, tumpak kuda, itu teh geus ruqyah disebutna. Jang kasehatan badan ruqyah. Wa nadratu lan utawi ningali ilal hudrati maring hejo-hejo iku nusratun jampe tadi. Ubar mata eta. Hadis Kanjeng Rasul mata disunatkeun kudu yang lalaki mah kudu jadi penunggang kudanya. Tak kudu bisa kana motor teh. Aduh dikuali lalaki teh bisa kana motor-motor acan. Soalna naon aya jampean, aya ruqyahan kan. Mata aya bab musabaqahna teh. Aya balapan kuda. Jeung latihan perang di luhur kuda. Kala nandika sapa Abdul Malik wa nusratulan utawi ruqyah jampe iku kulana khofaka akeh nyentengkeun ya nusra anil maridi saking wong lara wa adholalan manjingakeun ya nusra alaihi ing atase marid arrohata ing senang. Kunaon jelema geuring kudu di ruqyah. Kudu dijampe wae jelema geuring teh. Ngan lain dijampe ku minyam-minyam hungkul lain. Bere disebutna ruqyah teh sok ngentengkeun ka jelema geuring, sok ngajadikeun senang kana hatena. Bere kahayangna naon we kahayangna. Eta termasuk ruqyah keneh nusra. Waqala nalika sapa al-hukama pira-pira ahli hikmah ila jul jasadi utawi obat jasad pisalah sati Asia aidan telu pira-pira perkara yang goyang ilajin saking orang nang obat Bahwa hatin thayyibatin nyatanya sawiji wangi-wangi kang wangi
wa hadisin hasanin lan caritaan kang bagus, wa khabrin sholihin lan kabar kang patut, kabar kang bagusnya. Jadi obat jasad teh aya 3 perkara, teu make naon, teu make obat nu kahijina make seumit datang ka jelema geuring bunga heuh, jelema geuring teh dilongo ku jelema nu harareum kieu. Eta termasuk obat yang jelema geuring teh mata lamun ngalongok jelema geuring seumitan heula awak teh. Ieu mah arek kapel kakarap make seseumitan, ka jelema cara geuring. Ka jelema geuring kudu make seumitan mah euy. Anu kaduana caritaan anu alus dihareupeun jelema nu geuring. Atuh da kumaha betah jelema geuring mah bau. Aing mah dunda teh sumpah geus nyerinya bau deui. Beuki rupet otakna teh deukeut kana ti modal bae ieu. Caritaan anu hade, kabar anu alus. Eta ngaruh eta kana kesehatan badan, eta nu kahijina wangi-wangi, caritaan anu alus jeung kabar anu layaknya. Mata jelema teu aneh lamun sok geuringan kulantaran pikiranana. Karena naon? Karena aya kabar anu goreng nu tiba ka manehanana. Mata sok jadi geuring deui. Waqala nalika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badaha ngawitan apa kulu dain saban-saban panyakit min sarasatin saking sabab tahu min barodin nyatane sawiji tiis aw ta'abin atawa cape aw sibain atawa warem. Sok jadi mimiti bijil penyakit itu tina sabab 3 perkara cek Kanjeng Rasul nu kahijina tina sabab katiisan lah. Anu kaduana sabab capek teuing, mata ulah capek teuing oge nya. Awak kacapean teuing eta timbulna kana penyakit kaituna. Ketika geus capek mah geus we eureun. Lamun tekor kena bakal jadi penyakit. Nu katiluna siba wareg teuing nyatu. Ketika disapukeun beuteung ya Allah ya tapi geuringan eta. Wa anhu lan riwayatakeun saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi sapa wong iku ada manaskeun ya si eman tarpai ing tungtung ramu-ramune eman lam yadur maka ono bahaya ing man al baradu tiis sayan ing sawiji-wiji min jasadi saking badane eman. Jadi lamun keur tiris atawa tiis hangeutkeun ieu tungtung ramu-ramu. Hangeutkeun tungtung ramu-ramu kudu hararangeut wah. Ramu-ramu geus mun tiris teh heueuh pan dampal. Padahal yang dampal tungtung ramu-ramu kudu dihangeutkeun age, gesek-gesek kana naon we supaya hangeut. Henteu maduruk atuh. Kudu kitu diam hiji-hiji mah. Sanggup kudu itu loba uduna. Waqala nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tayasu aja putus asa sira kabeh min maridikum saking wong lara sira kabeh. Madama ing dalam salabine dawam ieu marid iku yatribu manaskeun tungtung ramo-ramone marid. Tak ulah sok melang ka jelema nu geuring salagina haneut jeung panas keneh tungtung ramo-ramona. Tungtung ramo-ramo anu kudu parawanas teh. Jadi nyerikeun jelema geuring di putel lamun tungtung ramo-ramo wis tariis tah kabeh. Haneutan tungtung ramo-ramo mun dihaneutan haneut wah geus tonggolan sekali-sekali di pos. Wadah holaran manjing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala maridin ing atase wong lar. Wa ahlu hale utawi keluargane marid iku yuriduna men toakeun ya ahluhu alaihi ing atase marid atau ama impangan. Pakola maka ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takrahu aja mewa sira kabeh mardakum ing pira-pira wong lara sira kabeh atau ami ing dalam mangane. Fa inna Allaha mangka satune Allah iku yu'imuhum aweh pangan Allah ing mardaku wa yusqihim lan aweh minum Allah ing mardaku
jadi lamun aya jelema gering teu nyatu tong melang euy kunaon make tong melang cek Kanjeng Rasul Allah nu langsung maredaharna Allah marenginuna dimopat melang aya jelema gering we boga keluarga gering teu geus teu nyatu geus teu minum padahal Allah nu maredahar jeung marenginuna eta waqala lan nandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tusu kudu mangan sore-sore sira kabeh walau ala tamratin lan sanajan ing atas ekor masa wiji Fayna tarkal isa ieu mangka satuna ningal mangan sore iku muhawisatun kang ngaganggu pikiran moal genah molor teu nyatu samuni molor makan mangan sore teh biasa ti asar jarakna nepi ka isya gitu kan eta teh makan sore disebutna kudu eta dahar sore-sore teh euy kudu cek Kanjeng Rasul sanajan korma hiji juga kunaon kana lamun teu dahar sore-sore moal genah molor oge pikiran beuteung lapar bagoe hayang nyatu padahal aya lebokeun jadi muhawisah teh bisa ngaganggu kana pikiran teh elor ke pikiran anak kali teh sampai ka isuk-isukna wa uhdiyat lan den gawe hadiah lahu apa lahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan den gawe hadiah lahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saparjalun pala utia kang den tekaakeun apa bihaya saparjal minna thayyibi saking negara Thayyib pakola maka ngandika Nabi nikmat ta'amu dan alam apa ta'amu pangan asa parjalu utawi iku pala parjalu teh pala kalapan yutayibu kang ngawangikeun ieu saparjal apa main bahan pala ini wayudhibu lan hilangakeun ieu saparjal biho alqalbi ing tutup-tutup hate tutup-tutup jantung iya hasiat pala yang kata alus dia pala dekat pantai bahala urang Belanda jajah ka Indonesia naon uri teh ngana pala eta teh wah bela ampluk sak panegara kumbalana 300 tahun eta tapi rahayang pala eta teh mata kesalah sekali Kanjeng Rasul ieu di alam kadaharan adalah pala bisa nyengitkeun kana baham, bisa ngaleungitkeun kana tutup-tutup jantung, mun jantung mangkat ieu nya. Ngompak darahna ieu, selang darahna aya 2 pan jantung teh darahna. yakni najaya Nabi adikho ing lapad dikho wahwal tiyadikho iku ma barang yang sikan nutupan ima alqolba ing jantung. Wanil Hasan ilan dari riwayatkan saking Hasan apa Rasulullah ya satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulangan di Nabi mamian rumanatin orang ana utawi dari masa wiji ila wapiha angin iku ing dalam rumana kotrotun utawi satetes min ma'il jannati saking cai surga ta dina dalima teh hiji dalima teh aya satetes cai surgaan mata bisa jadi ubar ge mata kudu ngadahar dalima teh emeh encer otak emeh cager awak deui sekali-kali mah kudu ngadahar kana dalima maka bicaan normal orang pernah boga gurunya ngaji alfiah di pasaran alfiah di Yakuni 11 poe ngaguruk nage bari sare bari peureum nya bari peureum ieu ngagurukna bari sare bari nunutan udud henteu boga guru teh baheula sare we teu peureum ngagurukna tapi teu ngaco eta ngagurukna teu kahat ya saya teh boga guru ya aheng kieu sare bisa ngaguruk mata kacida pisan lamun jelema teu bisa maham kana alfiah cacakan nu sare geus bisareun alfiah ieu nu bareun otak ya teu bari sareun kana alfiah astagfirullahaladzim urang teh jelema berotak ieu mah beunta ieu mata alus boga guru kitu teh jadi motivasi ya
ditanyakeun teh sok naon pagaweanana teh eta teh cenah palakiahna teh sok ngadahar buah dalima. Buah dalima. Jadi lamun ngadahar buah dalima teh sikina teh ulah aya murang hiji-hiji acan di sampingan gitu mun ngadahar buah dalima. Ulah aya jam batur teh dina hiji buah. Pokona mah ulah aya murang sasiki-siki acan dalima. Kudu kawaduan kabeh takawan dina hiji buah dalima. Malah maka aya di handphone kamu teh sok aya takal dalima loba. Paradina eta. Namun asal sok di alam pantes mencegah encer otakna. Bari sare teu ngaco otakna teh. Kan urang mah cacakan baru reuntak geus ngaco otak. Cacakan baru reuntak. Wa aliyin lan diriwayatakeun saking Ali bin Abi Thalib bapana usatuna Ali pokola nabi ka Ali. Kudu mangan sira kabeh rumana indalima. Bisa nih sarta kudu mode rumah. Kaina rumah ka satune rumah iku yad bagunya mah ya rumah almah data in kadu. Kadu teh lambu. Jadi lamun ngadahar dalima kudu didahar jeung lamadna. Dalima teh ya lamadanya. Kan nu teu apal malamadna masuk dipiceun nya. Di sok didaharna mah buahna we di jero kesina. Padahal aya lamadan jeung lamadna kalau aya khasiatna. Bisa ngabersihkeun kana kadut gitu. Bisi karacunan, teu menemukeun penyakit mah. Waqala nalika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saka bebeja. Pernah bebeja sapa nabi sawiji minal anbiya'i satengah saking nabi ilallahi maring Allah. Adi pa ing lemah. Fa'auha mangka awe wayu sapa Allah ilahi maring nabi. An ing satune kalakuan itbah kudu ngasakan siro Allah ma'in daging dilabani sarta susu wal yakun lan becik ono ialah ma itu to'a maka pangan siro pa ini maka satana isu ja'al tu anda diakhir insun fihi dalam lahma al kuwata inwat wal barokata lan imbarokah. Jadi kudu ubarna teh lamun leuleus kunaon teh menang leuleus wae. Pak, pantes saya puasa mah leuleus teh mah. Jadi jampena palakiahna kudu ngadahar daging ngasakan daging make susu wah. Hese daging teu kabeli susu oge hese. Diopor biasa diopor gini. Opor ayam, kamu pakai cai pati, pakai susu, kan ayah yang nama susu, eta susu, gitu teh, susu jam es buah gitu muka itu, susu jam kadaharan. Karena di neta daging, ayah kekuatan, jeung ayah barokahan Allah Taala ya karena. Waruyalan dan riwayatakeun apa anna nabiyan satuna nabi sawiji minal anbiya'i satengah saking pira nabi kusaka bebeja. Ya nabi ilallahi maring Allah kilatana salib ing kidit turunan. Kilatana salib kaum ing kidit turunan kaum nabi. Pauha mangka awe wahyu sapa Allah ilahi maring nabi. An ing satuna kalakuan iku murhu kudu marentah sira ing kaum. Ya kulu ing tamangan ya kaum albido ing pira-pira enom bil hitan sarta pira-pira lawak kunaon ieu teh hari nafsu jeung syahwatna aya kagoe penting eta wae kaum para nabi teh bebeja para nabi tapi teu anakan wae teh. Allah Ta'ala bejakeun ka kaum anjeun kudu loba ngadahar enom dihijikeun jeung lauk. Masakan lauk teh kudu make enom. Ini halus cai manihna kan.
eta teh karena teu alus eta teh cai manina sama meh nepi geus modal di jalan eta teh sok nepi kana rahim teh geus modal di jalan cai manina petot bibitna bibit petot eta naon ngaranna teh nepi teh opium. Waruya lan den wasakalan pernah bebeja sapa rajulun lanang sawiji la Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kila taljimai ing kidi kuat jimat. Pernah aya curhat ya sahabat ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah kawat lamun jimat teh sok sakedeung wae. Teu kuat jimat. Menurut bebeja ka Kanjeng Rasul naon ubar kuat ya Rasulullah. Pakola maka ngandika Nabi lahu kadwa rajul alaika kuduna tapi sira bilahni kalawan mangan daging. Patbaku mangka kudu ngasakan sira imlah mabil labani kalawan nganggo susu. Sia mati dalam mahji mati itu ubarna lain buntut doma lain bae. Ubarna teh daging doma diasakan make susu tak alus oge. Cuma kulhu maka kari-kari kudu mangan sira ing lama. Payenahu maka satuna lama iku yarji'u bakal balik. Ilaika maring sira koma kuat kuntu kang ana sira iku tu ribu nyebut sira ikma min jima ika saking jima sira. Eta kekuatan jima teh. Ubarna teh kudu loba ngadahar daging jeung susu. Yang geus kawin eta ulah keur andong keneh bahaya. Loba ngacung ke parahu. Kecuali lamun keuleuleus. Keuleuleus atuh sakali-kali mah euy bukan jeung sawet atuh make daging jeung susu euy. Kuduna atuh gocap sewa mun daging domba. Hanya ngasakan anak deh. Ngasakan daging jeung susu pajar teh gampang gitu. Korek-korek kira-kira matak sebel kan itu enggak apa-apa. Bener begitu. Punya sistem opor bawa wani-wani ngajakan ngasakan daging jeung susu nya. Eta mah sistem opor khusus. Kudu bisa ngalaingan opor make cipati euy. Mata kata teh pasunatan seperti sop, seperti opor, makaritunya aya di dituna di baheulana. Lain kadaharan mewah gitu teh lain kadaharan kubar. Wa kana lan ana sapa Aliyu cenah Ali radhiyallahu taala anhu iku ya pulungan di kali. Kudu mangan sira kabeh alama ing daging. Painahu mangka satune lama iku yun bitu ngajadikeun lama alama ing daging. Mata kamari awen hayang montok kudu mencit hayang montok oge dahar kesalahan ulah dibikeun ka batut. Kamari aya jadi palakian. Wa kana lan ana sapa Umar bin Khattab Umar bin Khattab iku yakulungan di ka Umar kudu mangan sira kabeh alama ing daging. Painah mangka satune lama iku sajaratul arabi tangkal arab alatinya kami sajar. Tunditu kang jadi ilati minha saking sabab aro rikas roti ukriha karena akeh mangane aro bilahni kalawan daging. Wani bin Abbasin lan den riwayatakeun saking Ibnu Abbas qala nalika Ibnu Abbas qala nalika sapa imro'atun wadon saujili asma Ismail kadue Nabi Ismail bin Ibrahim anjir kudu turun sira nut imu mangka sabab bakal aweh pangan ingsun ing sira wa nuski akalan sabab aweh minum ingsun sadaya ing sira pakola maka ngandika Ismail laha kadua imro'ah ma utawi apa iku ta'amukum papanganan sira kabeh kolat ngandika ya mar'ah Allahmu utawi ku daging. Kala ngandika Ismail wa malan iku opo lan utawi opo sarobukum utawi iku sarobukum minum sira kabeh.
Kolat ngandika ya Imro'ah al-ma'u tawi kucai. Kolat ngandika Ismail barokah mugal ngabarokahkeun sapa Allah lakum kangge sira kabeh. Filahmi dalam cai dalam daging wal ma'ilan cai. Kunaon ieu di mata alus dalam ngadahar daging disopkeun teh. Aya barokahna dua, hiji barokah daging, hiji barokah cai. Karena eta daging teh pasunatan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mah daharna teh pati-pati mangan kecuali make daging daharna teh. Lain cara urang teh pati-pati mangan kecuali make asin di urang. Ngabutakeun kana hulu. Mata garade adatna teh wa. Kunaon make gede adat kan tadi ge aya lauk mah dihijikeun jeung enog eta ngaaluskeun kana zat cai mani. Mata lamun cai manina teh kaalirkeun adat anu gede. Teu kaopan. Eta kahakanan dina asieun aya. Jadi kada teh adat anu karena daya teh. Padahal alus mah tina daging ya. Karena eta kadaharan Nabi Ibrahim. Ngan ari peda sunat Nabi Ibrahim mah lamun aya semah muncit doma jeung semah. Semah dibagyakeun semah ka Nabi Ibrahim. Lamun rek dahar terap wani ngahwakeun sangu can aya jelema nu baturan. Waktu kurilingan sapa poe nengan jelema jang batur dahar. Nanti urang mah dahar daging lagi ngumput wa. Ajeun ngadahar ngumput we. Da dibagikeun teu mah cikuran teh tira, jeung keur sok masih membacaina. Qala ngadika sapa Sa'id bin Jubair. Palau anna insanan mangkalamun nyepikeun apa satune manusia akhlak tegese nyepikeun insan alaihi ma ing atase mulan maun diberi maksarin kalawan orang anu ngakekeun wajah latin lan orang andadekeun walau ahlalan namun nyepikeun ya insan di Makkah ing dalam Makkah lan yuji'hu mangkono keunang nyeri insan okobat muhu beuteuge insan. Jadi maksud nama ya teh lamun jelema normal ngadahar daging jeung cai teu ngalobakeun teu henteu jadi henteu kosong jeung teu ngalobakeun maka moal kena nyeri beuteung. Sa'id bin Jubair. Wan mauli lan den riwayat saking kemerdekaan Ibnu Abi Rabi'ah kadua Ibnu Abi Rabi'ah. Wa kana lan ana ieu mauli iku yaqra'u sok maca ieu mauli at-Taurat ing kitab Taurat. Kala ngandika ieu mauli Allah mutawi daging di Taurat ing dalam kitab Taurat. Iku samuun basurun, obat ceri basurun lan mata. Jadi ayat tertulis di kitab Taurat, urang batanya hanya acan kitab nadewa. Taurat Nabi Musa nya bahwa daging teh termasuk obat nyeri ceuli ngadahar daging, obat nyeri basur itu maksudna obat nyeri mata. Kabeh ngeraskeun paningali, kabeh ngeraskeun pambenge nyata ku ngadahar daging. Wa anhu lan riwayatakeun saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mutawi daging asaminu kang gajihan iku yuhriju metuakeun ieu lamu ada ing panyakit. Tak alus mengadahar daging anu aya gajihan disatekeun geuningan disatekeun. Yang bisa ngabijeulkeun kana penyakit. Tapi kunaon jelema sok bari rijeu penyakit darah tinggi lah.
punya teh atuh dan nepi ka bea kajina dibeulung dileungitkeun Pak. Kudu ngage disesakeun eta teh mata kudu disopkeun oge. Wakolan ngadi ka Kanjeng Nabi Adam kalawan maning sallallahu alaihi wasallam anu tahu sapoe pertarokan ningali siman Allah ma indah mangandalin arba'ina indah 40 apana yauman dina saat mangka pasti ala apa khuluquhu ahlak eman. Jelema anu teu ngadahar dalil dina jara 40 pun bakal goreng patut ahlakna. Insyaallah ya Rabbi. Ya mamang kami setahun sekali lebaran itu. Ada kumaha teu goreng patut di ahlaknya. Ya Allah ya Rabbi. Tetap kudu nyan pasunatan euy 40 poe ka sakali mah kudu masak euy ngadahar daging euy. Kunaon faedahna eta bisi goreng patut ahlak. Keur masuk ditaekeun ahlak goreng teh ku lauk teh ada teh ngadahar lauk. Pan eta teh dihikayatkeun ari lauk teh tina kokotor manusia, tina cadukna, tina dosana nya. Allah Taala eta nyiptakeun lauk teh tina dosa jelema kokotor jelema. Cadukna jadi lauk kan itu tidak perlu banyak tapi eueuh eta mungkulkanana. Di lauk kan itu nama. Mata lamun loba teh ngadahar lauk teh bakal loba ahlak gorengna. Itu ahlak goreng manusia yang dijul diteteskeun jadi lauk dihakan deui eta ahlak teh. Waruwiyalan dan riwayat apa anna Luqman al-Hakim disatna Luqman Hakim kekolangan di Luqman. Tulul jurusi utawi dawa lungguh al-hajati ing dalam kiih ngisi iku yuwaji'u mata ngalarakeun ieu tul al-kabida ing ati. Mata ulang lila teuing lamun nyaduk wa. Ieu mah can seueur sabatang penyot deui. Nagog keneh wa. Nepi ka 2 batang can seueur penyot deui ka 3 batangna. Bari nyaduk eta teh. Pajarkeun teh ngeunah ieu kudu bari nyaduk ieu. Padahal rusak eta kabirnya hate. Sistem pengolahan anak kabir nu sok ngabijilkeun kana getih nu ditransfer kana jantung eta. Di kana jantungkeun eta. Merek kadaharan kabir kana jantung. Anu ku jantung sok dialirkeun kana sakabeh anggota. Lamun elor eta panggilingan kabir, elor kabeh kabirna. Jantungna elor, anggota lagi elor kabeh. Wayu haji julan ngarobah yatul al bawasira pira-pira usus bool. Kena telara bool kan tuna teh Pak. Naon ngaran telara bool teh? Nyongtot bool. Wayu siru lan naikeun ieu tul al haro ing panas pira sing dalam sirah. Lamun dilatih nagog, mata kurang barat itu berisir nagog, Pak. Kunaon? Mata lamun loba nagog, pak sok panas dulu. Mata kurang Sunda mah loba nu panas dulu, Pak. Tegok ningali batur boga bisa panas dulu teh. Loba ting nagog dina nyaduk eta teh. Mata nyadukna batur mah geus make kursi urang barat mah nya. Ini ulah nagog. Wa yastahilu lan halal minhu saking sabab tul apa adau mudolim anjing daun bisa kena kudolim deunya. Kunaon bisa kena kudolimnya karena ari WC mah tempat setan. Dilatih ngabaturan setan, kayak tapes bagi dia kayak itu nah. Wan Ali lan diriwayatkeun saking Ali radhiyallahu taala anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekolangan di kana. Manu teh sapoe ku ahabba demen yasiman. Al baqwa inda wa umur
panjang umur wala baqaah lewaran langgeng iku maujud pal yubakir mangka becik isuk-isuknya si man bil godai kalawan sarapan wal yuqallilan becik nyidikakeun si man mujamaatan nisai ing ngajima pira-pira wedon pamajikan maksudna pamajikan waya takhaffafi lan becik nyentengakeun ya si man arrida ing sorenda. Jadi aya ilmu panjang umur di Kanjeng Rasul padahal umur mah moal langgengnya nu kahijina isuk-isuk kudu sarapan lain nyatu lain sarapan wah beda antara sarapan jeung nyatu mah disebutkan sarapan memberen kudu ngahuapkeun perkara nu kira-kira berat henteu enteng ting henteu biasa we make roti tawar di susuan teh atau di selayan teh nya udah ieu mah sarapan make hui udah we geus berat eta berat teh beuteungna ge eta ngolahna jawa kudu ulah ngalobakeun jima ka awewe ka pamajikan jeung kudu ngahampankeun kana solendang teh ulah berat teuing pan urang mah sing garem bae da tiris atuh makin leutik mah urang teh katutupan awak make solendang teh ganti jaket di urang mah teu gabung jaket kan sorban di jaket solendang di jaket karena aya adat istiadat Yahudi nu sok ngabeurakeun kana solendang. Beda cara make lagi Yahudi. Yahudi solendang teh warna koneng atawa biru, tapi ulah biru. Cuma yang make solendang warna koneng jeung warna biru, karena nyalpan ka Yahudi. Udah dipicen tawa duruk sana. Ulah euy di duruk mah mane kikeun ke simut atuh jamur. Laku kayaknya sini. Kala ngandika sapa Abdul Malik qad kila teman-teman dan ucapakeun kiridai indala makna rida. Apa inna usatuna rida iku ada nu hutang. Maksudna teh mun hayang panjang umur makna rida dina teh hutang euy. Kudu ulah ngalobakeun hutang. Soalnya lamun loba hutang mah sok parene umurna. Tak buru-buru bayar hutang teh euy. Bisi pendek umur euy. Kunaon kulantaran mun loba hutang. Lamun loba hutang kan pikiran jadi aloba. Jadi kana pikiran deui wae. Kadituna jadi tegenah nyatu, tegenah molor. Teu normal we awak teh. Ketika teu normal kana ruhna, geus awak teu normal mah kabeh jantungna teu normal, hatina teu normal, ruhna oge tempat leumpangna teu normal. Pan ruh teh cicingna teh cek para ulama teh dina jalan denyut nadi nya. Jalan getih. Jalan nadi mun urang. Jadi lamun jalanna khotmi eta ngablesat eta leumpang. Ieu lamun tatarik tugan pas jalan korawi uheun wa. Matak sok diukur dina denyut nadi. Umur jelema. Gitu. Waqad kilalan teman-teman yang ucapakan apa innahu satune rida iku aridau solendang bi aini kelawan aini rida. Sakal mah solendang ulah berat teuing. Atuh da hujan cangkeng lamun solendang berat teuing mah. Lamun dimaknaan ku urang mah ulah berat teuing beurang bawa sabenerna anu dituna dina takak. Dari mah kumaha kumaha panggul berat teuing tapi ka rikes atuh cangkengan. Bisa oge mana kinayahnya. Kumaha kinayah adalah rida teh babawaan anu aya dituna dina takaknya. Bisa solendang, bisa oge lain solendang.
Wan Malikin lan diriwayataken saking Imam Maliki apa anna Rasulullah sapuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendikana latu dimu aja ngadawakeun sira kabeh al-jurusa ing lungguh pisamsi ing dalam panas matahari. Ulah loba teuing moyang ka sorot matahari. Painaha mangka satune jurus iputu kasilu matak ngakedulkeun. Ya jurus al-jasada ing jasad. Watu sakilu lan ngaberatkeun ieu jurus ariha ing angin. Ing keluar angin saking jasad maksudna. Watu khaliqu lan ngabututkeun ieu jurus asauba ing baju. Watu goyiru lan ngarobah ieu jurus alauna ing warna kulit. Watu siru lan naikkeun ieu jurus ada ing panyakit adapina kang kakubur. Penyakit terpendam wa. Pajarkeun teh moyan euy sehat moyan teh cek dokter oge tim dokter mana eta ngajurkeun anak komojang nu budug mah dianjurkeun cenah kudu moyan eta teh cing cek dokter mana eta padahal lamun dawa ngadawamkeun moyan eta dina panas matahari bisa ngakedulkeun kana awak bisa ngaberatkeun kana kaluarna angin tina awak, bisa ngabututkeun kana baju, bisa ngarobah kana warna kulit, bisa naikkeun kana penyakit anu terkubur. Penyakit anu terpendam, bahaya kan penyakit anu terpendam mali. Wa anhu lan den riwayataken saking Nabi sallallahu alaihi wasallam asamsu utawi panas matahari ku muka asilatun kana kedulkeun di jasad musakilatun kana beratkeun diri kana angin. Mubalatun kang ngabututkeun disobi kadue baju musyiratun kang naikeun linda indapini kadue penyakit kang kakubur. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di aliin kadue ali la tastakbir aja ngadep sira asam saing matahari. Wastadbir halan kudu nukanan sira ing samsun. Kaina istiqbaliha karena satuna iku ing dalam ngadepe samsun da apodaan penyakit. Lopistid barihalan iku ing dalam nukangan samsun sipaan apa sipaan obat. Ulah lobatin kagawe nya harepan matahari. Kunaon kana lobatin nya harepan ka matahari eta jadi penyakit. Ngan lamun nukangan matahari mah eta jadi ubar. Kunaon muka urang teh lamun moyan teh nya. Kenal atuh ka kunuk jadi hideung wae mah. Mokot nyaah kunuk. Kamu hidup kuno kobe. Wa Abi Syihab lan diriwayatkeun saking Abi Syihab kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'an ngalian nabi rajulan ing ladang sarji pisang sing dalam tetep ing dalam panas matahari. Pakola maka ngandikan Nabi lahu kana rajul tahawal kudu ngali sira ila dili mari ieu. Fa innahu mangka satune bil iku mubarakun den barokahkeun. Lah lomba teuing moyan euy kudu pindah ka ieu pat ieu teh dibarokahkeun eta. Mata di surga mun panas ge kitu. Wa dasaran cacarita di kalawan nabi sapa nabi ul mukri. Syekh nabi al mukri. Pakola maka ngandikan nabi amma sami eta anata orang anu ngarungu sira da'wat ar-rajuli sholihi ing doa lanang kang saleh. Tatawala malah ngalih rajul ila juli mari ieu pastujiba mangka den ijabah apa lahu doa rajul wa purijalan den bungahkeun apa anhu ieu rajul. Aya hiji lalaki saleh ngadoa dina panasna matahari teu diijabah ku Allah pindah ngadoana dina nu ieu pas pindah ka nu ieu mah diijabah doana wa. Kunaon make dinu ieu diijabah karena aya barokahan teh hadis Kanjeng Rasul. Fa inna dilla mubarakun karena ieu teh eta dibarokahkeun. Sok hatun parigotun autawi kelaiki lamaran kang kosong. Teh dina ditu nek lamaran kosong. Padahal ayaan keneh hadap. Mijajul atimati kalian sok dibahas